bonteng kayak metis. Itu ditiitnya. Coba kan itu diajak metis. Ih, jelema nam ayah hees naon eta. Yur. Datang boa. Teh, leuleun amat di teteh. Hello, ngaget-ngaget bae ya dia unggal eta. Aya naon? Ngajak metis, kuliah boga bonteng jeung jambu. Dia mah metis ngagetkeun bae ngaudangkeun aku bae yang capek tos di sawah. Dira gancang nyokot samara uya bae jeung cabe. Aing teh aing teu boga samarana naon atuh. Naon teh samarana? Uya bae jeung cabe segeran ya. Aing hosi ge ka aing nyokotnya. Heeh, suka. Aing dulu ge teh suku balalok aing di sawah langsung kaheesan teh si banyu acan. Tuyut tadi ge yodoh aing surat Ka aing nyokot samarana teh. Heeh. Aing ieu teh lina aing mah ngaganggu bae aing keur istirahat ge. Ajakan metis sagalana naon bae keur nyiram buat si eta. Mana jauhna naonan Yusti aing boga cabe bara mata mah deuleu ge. Meja ya sabodo amat. Ke aing nek si banyo heula ya. Teh, deuleu ge jauhna naonan ieu bumbuna kula can balanja bumbu. Saya na bae nya. Oh, si tenten naon di aya uya aya cabe. Cabe ge aya bara mata sama deuleu ge. Geus teh saya na bae. Teh buka leper leutiknya, nyana mah ti leper gede amat. Ih, ngabacot bae meuje si teuing. Aing ieu meuje tah geura digerus tah. Ajakan metis sagala ieu si ieu aing mah keur nyiram buahnya. Bating ieu teteh kula usah lakina si nyiram. Bang geus mah geura digerus. Tang segera teh tadi hayang sana metis, ulah ngalekes bae. Seger amat di balik di sawah metis. Pareot amat ieu teh bonteng. Nang mulung. Di mana teh pulungeun? Ya Allah, bonteng model kieu. Seger teh heuh.